teh hujanan gitu. Halo dong sila penting. Penting Bogor. Ulah kaget wong bagus. Aduh, Kasaha teh? Nyebut wong bagus. Syah. Kita soran tapi aduh. Lanjut. Luka teuing atuh da tuamu jelema. Naon tadi hareup anu nyarowok. Da urang da tahu. Saha? Menawa pidu itu. Eta mah. Eta sora nepi ka eueuh pidu itu sia mah. Aida hareup kuliah bae. Lawak, leret atuh. Mun bejaan gawir gitu. Ruas atuh. Aya naon jang? Kadieu Pak. Wah. Naon jang? Eta dipayun enggak anu nyarowok? Nyarowok wong Kade bagus. sing hati-hati jang. Geus meujeuna bumbeng deuleu. Laras ayeuna. Juru talung tik ti pihak Kurawa teh. Kade sia me HP biwir. Kade bisi kacaletot. Biwir sakieu geus kandelna di pihak deui. Lain bibir eta mun urang mah nya teu kitu. Lain eta maksudna. Ulah kaget manusia. Saha nun? Saha? Eta sora. Saha? Aya nu cocorowokan wa ti malas no. Saha? Cihi. Naon yang seri kenaon? Naon sia teh? Kumaha mun kadunungan sia kadagungan kunyuk. Harunya dunungan euy. Karunya naon? Pan urang mah sok. Naon? Saha? Udah gitu karakterna. Mun aya mah juragan Bima da sora mah lu. Eta simaan tah mah Kang. Simaan. Bima mana eta tuh? Simaan tah mah. Ku dewek dibawa tunggu pare baheula. Oh, Kumaha da kungsi? berbudak, Kumaha teh Kang? beremaja. Dewek mah panai ngebah pare ngebah ayam teh. Syep. Syep. Sio. Ayam teh lumpat. Aya ingkah. Oh mau juragan Bima mah ngagerem heula nih. Kumaha cing? Syep. Berat. Oh, sia mun reuwas aing. Hayam teh nepi ka ngaceleng atuh. Ngaceng jauh. Nepi ka teu ngenok deui. Nah, make teu ngenok. Oh, da jaluk. Otak diomongkeun atuh aya jalu. Ai juragan Arjuna, juragan Bimanyu ngebah hayam teh. Cing, kumaha? Ieu. Hayam. Hayam teh lain lumpat ada celengeu. Celeng ngising ning. Kalah kaseri ke hayam. Hayam teh kalah ngelela ning. Langsung ke dikitek. Langsung dicala gitu kan. Ngelelan eta hayam aduh aya kitu. Kade Pak. Kade sing hati-hati jang, kade dape biwir cu. Intel teh loba deui nya. Ulah ngomong-ngomong. Ulah kaget sadia. Kujang. Nepi ka rangeteng gitu teh siung. Pada hamun ala Jak naon? Pipah Nah, saya teh pipa. Keur ngenyot susu. Nanti kudu dipipahan.
Gusti ya mirip sareng gambar anu katilu gambar naon tuh yakin ya si Arjuna Gusti urang tewa Gusti mulai di kamahan si goblok jelema teh nu tiluan ini gara-gara deuleu bae lain disangka naon ya kurang tuh kocap kicep Gusti kawas kocan tuh sugana naik kahum buat uat tuh pantes jadi kahum bapak dewek nama uat tuh kahum cucu bisa ayo disangkanya itu teh lamun bapak buhna panjang naon kan beungeutna jiga kipas neraka bari da kos ka lain ka ieu teh jelema anu silo silau kumaha anu bogoh anu kitu mah pamali kakolot bener dulu itu anu diiket naon biheung agama Islam nu kitu mah kakak teh Naon tina beungeut lain kacirina dina naon mo da sia bener gitu agama Islam nya heueuh atuh sia teu percaya nah geuning teu mawa onta nah di Arab tuh sakitu-kituna we pananyaona teh dina agama Islam teh heureun teh nyaho Islam teh jemar deuleu luas jemar leuwih ti satelit deuleu kacamata agama mah dunya kan universal dunya akhirat nya jemar teh ulah lalawora lamun bener si agama Islam sing tarucing aing pangikeun tarucing naon sia teh hubungan tarucing jeung agamanya hubunganana tarucing jeung agama cing jauh mun pinter eta beragama cedekan kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas namun abus aing mulai nanyakeun teu abusna udah gede carana goblok udah gede gajah mah gitu gajah mah gede kulkas mah leutik aing mulai nanyakeun abus teu na carana mau abus carana goblok kaciri lain gue lain agama nah tuh jawab nu balekeunnya ada mau abus kaciri lain agama kumaha ceuk maneh carana taluk atuh kitu heeh carana mabukakeun kulkasna eusina kaluarkeun pan geus kosong heeh tah bos ieu gajah habuskeun tutupkeun deui we nah sia teh belegung kitu kitu kahayang aing teh goblok tong digiringkeun kulkas da sederhana ka tepi lah atuh ngeus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun keun antep cing sok eta rucing naon tong di aing mah saeutik ke deuleu naon kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas nyontek goblok bener nyontek goblok bener mikir itu siapa mikir menang batur wae itu siapa menang batur lah da mau teh kitu ngeusianan ge atuh da jawabanna memalui ti kitu deui ti aing kumaha bukakeun kulkasna abuskeun kudana moal abus nah pan aya gajah di jero anjing aing poho aduh Gusti kapikir teu kapikir anjing poho aduh da eta si eta tah teh sia nu gagagu ka aing teh poho aing aduh teu sangka teh padahal kieu nya jawabanna mah njok bukakeun kulkasna kaluarkeun gajahna tak kitu asupkeun kuda tutupkeun we aduh ampun naon bedana motor jeung si lain ari aing manusia numpakanana aing motor nu ditumpakanana lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet setan kadieu sia kahum
halus goblok teh. urang balap Siapa di mana naon taruh cince? Cing atuh salsa urang kayaknya. Ti kuring. Manehnya naon teu? Naon? Kebon kalapa. Nyaho. pun kalapa Urang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang. Di mana? Di kebon kalapa. Sok heula mana? Tukang lumpat kuda mah belegu di mana-mana ge nya heula kuda. Nya heula gajah. Heula kuda. Heula gajah. Nah, pan kuda mana kulkas kene tadi. Anjing, ai pohon deui wae. Aduh ampun. Abimanyu kaget ningali aleutan bangsa siluman silemin duh anu parantos aja di payunanna. Wong bagus kasaha teh nyebut wong bagus teh nya. tah deui atuh lingkan ti ka dewek. didenget deui rasana teh cantik Siapa orang nirahe? Ngaran kaula Abimanyu. Saha? Abimanyu. Lain Arjuna, Gusti ini. Bisa wae genting ngaran, bisa wae. bisa wae nyamar ngaran Bisa jadi ya Arjuna ya. ya mirip tetemu Ayo taruh tukang. Kalkum sama Gusti. Beh, sora aing teh kumaha teh? batak disaga kalkum Da ieu ngeunakeun kalkum camani. aya kalkum camani mah Eta nu tukang beureun anakna kalkum karek bulu hiris. kakang teh Teu nyahoeun beureun dewek anak Pak Haji Rosan. dapal Haji Rosan teh Ngabohong wae teh. Kade cing hati-hati intel urang Kurawa teh loba Balabiri nya. Kumaha lamun urang disangka Bima. Abimanyu. Kaula. Di kamana sampean? Anjeun teu perlu apal kana maksud tujuan kaula he penggawa. Ngaliwat kaya tempat tina harti geus jadi milik kaula. Hah? Hei, wayahna dipajak sia. Dibikeun harta kakayaan nu teu dibikeun modal. Iya, mantap pajak dimaksa kitu. Pokona ieu daerah kawasan kaula. Ya anjang tina ekonomi euy. oh akibat ekonomi Lapangan apung-apungan kerja mulai sempit. sempit pangabutuh gede Pangabutuh gede gitu nangan untung tina enteng. daripada bertedahar teh Pasrahkeun harta kakayaan di bawah. Raja Penggawa kula lamun anjeun butuh ku harta kakayaan di bawah ku kaula sok semplakeun heula tak-tak katuh apa kenca pegatkeun buuk salamar kaluar getih satetes amekan sadami kaluar nyawa tina raga. Wani marangak wae satya ora wani teh ngapa kulanang kitu resepna juragan Abimanyu teh tenang anda lemi orai ulang ayo ora wani ora wani dini ngopo kulanang maneh lanang jadi sami-sami pada lenang. Ayeuna mangsa bakal dicabut umur dia nyawa dipetik-petik ku kaula ajak kaken bacot nyata wayahna bejaan dulu mangga Gusti kapung wakul boleh mangga siap komandan
kadejang dulu itu ringui dina rungkun dulu jang walah eta neringun wajah apa nyumput tapi pikiran karena urusan politik itu nyumput karat mah gitu kada sing hati-hati jang bapak kada bisa nemuncit sawios atuh kan ku abdi urang asupan hayu gimana doh mundur loba musuh tepot karek si anu ngabongohan tetega abdi nyingkah si anu ngabongohan kade ulah kada teh hati-hati da urang abdi bade ngabantul heula katapea jang naon deh mo awas hati-hati maju aduh ugah den aduh geuning Kakang Gatot nuhun kan semaka pihatur nuji aya kejadian naon dalam wah ci kuningakeun aya bega laras udah mau radio nanging anak ditaliti yakin ieu teh usung esangna urang-urang Kurawa anu meunang gaji wah pikeun milarian Pandawa kenal ungtik daetan naroskeun Kangjeng Rama Pandawa sadaya aya saditu asta jinga kawala hale hei kalkum wah muka uat itu bener tadi sia kalkum yang dipencet nya tete gitu alah kang silakan jang naon kang juragan Nabi Manyu deh walah kade atuh pilarian ka mana bapak sia kalkum itu tadi kang tidak buan kalkum datang tongok kakang ibu tongo mah ibu tongok pasti alah naon saya jamu air tadi disebut jamu air aduh halo saya jamu air jangan cepatnya aya teh coba teh ke kus-kus hireum motor lamun dina kendaraan mah dulu doh aing mah bus aing dewek siapa teu boga bus lebih nyari kan alah boga gede juga artina siapa mau kagablek hidupna sia pang ngabegal oge lamun dina imah aing mah hotel aya aing pacilingan leuwih parah tamal jadi pisan hate aing dari ini mah goblok pacilingan mah gini nu Bandung aja eta mun rek ngeujeun goblok geuning nu Bandung ngirim disangka imah pacilingan si goblok sok sia hayangnya parus alusnya aing lamun dina manuk naon aing mah manuk Garuda aing siapa bangkeina dong nyari siapa taina dong nyari kang balas deui aing ngatingalikeun yang lebih perih lamun dina udud naon aing mah udud nu pangmahana wow aya aing siapa ti kotok naon hubunganna goblok kudu jeung ti kotok baik sampai ke nyerieun kang hayang sertifikat geuleuheun di dunia teh heeh nggak ngapodo we ka batur teh eta hubunganna teh kotok jeung udud kira aku siapa ieu bakal modar deui bibil sia teh naon teh eta si goblok ka aing nyebut kotok iya iya jelema tong diganggu bahaya wah bahaya jelema sa didinya goblok naon sia teh tua-tua aja lain didinya ulah kumaha ka jelema ieu wah jelema bahaya ieu teh sangar jelema bahaya jelema bahaya
Aya laten. jelema keur nguriling neangan tanding anya serang neangan lawan saumur hirup mah sanyahoeun digeti serangan pecahkan dagor kulingis kuat modar ada sing hati-hati nyamuji nyuntrung ke coba syahnya orang musik syariat goblok jangan dupak lain ringas setika ya. Woi kak woi berat berat ayo berat itu udah gede teman ya udah gede mah oh iya berat woi awas bisaan letik-letik ya tukang musik gitu wah bahaya musik ya ayo sakira dibenang ya moda unik sudah dari dinya itu alah goblok banget aing ngana cai muning ya baik hakan yuk baingan ya kapalarangi aing teh boga duit gede wah mun salah ieu rupa si Bima ya wah si goreng hel deh motor agan waduh semua kapiateun nuhun geuning barayana si eta barayan boga entok marukana kumaha dilitah jago aing tah sok sing hareupan saha sampean hae penggawa ngaran kaula kerincing wesi ngaran kaula kekirincingan kerincing wesi jauh-jauh kerincing wesi kancing jaya kancing cetet kancing jaya kancing jaya badalungan badalohor Allahu Akbar oh shit halus lecar waktuna ngasya badalungan Surya Pringga Surya 16 temenang Surya Pringga Bayu Putu aing jelema rayut kanyut Bayu Putu lain rayut atuh jauh-jauh Bayu Putu ngaran kaula Bima Putra anak si Bima Putra Bima Ungjila jauh nilai kau mah Ungjila mingkop duh auduh tapi omongan Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Rana cekek aden naon sia naon kan teh ibu Tobil cen Arimbi Raja lain nah teh jauh atuh ningali wae kana Arimbi Bungar lain
lain sok sia sok imut naon ieu Harimi Ratu Panggagahna lain jauh lain jauh-jauh lain gitu Harimi Sakti lain meni jauh lain Harimi Panggelisna lain bebas teke aden si mau aing disiksa teh atoh lain atuh itu bener Harimi Suta cabang tutuka sok naon mungkin ngambek aya kasieun aya cabang bayi kasieun cabang tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto cekek kerja kan naonana sami baju lanceuna kabogona bener aing nyawa si Bima sampean lain anakna putrana itu belenggu aing ge nyawa si teh inte ti asdina nya ha hutang pati bapak teh hutang urang beurang maju musik sia halibot aling bulat aling sawies ku abdi jelema kieu aling nikah sia goblok permios kan ini mudah-mudahan sih hasil ya hadir sia hadir wani mah aduh pare dong gerak aja ya teu beunang si kurang ajar maledog teu geuna ku kenca daripada muka katahu mah beunang gitu datara beunang tinggali gede ku katahu mah sok kanyao bot nun gede geura bade mah sia rokok heula kana wah tuas awakna siap belajar bosot dasar iblis burukan eta itu sapira sia sapira gini benang oi benang di belah mana diarup sabaraha pengkolan deui 3 pengkol jauh kene jauh sabaraha tanjakan deui 2 jauh kene jauh sabaraha pudunan deui 2 seri napas goblok keburu bea babuk lain cici timbang tinu agung sia babuk si tarik Kang pati berpati hutang wirang bayrang modar sia tarik tuh
tunga tengah teh bentak atuh. Kasaha keunaan abi teh? Kadunungan. Doy, semeuleuh kagan. Kagan we teh. Lamun nek deungeuh teh menong peureum sia. Bentak atuh. Beunang Kang, Benang. Babuk. utang pati bayar pati. Sing tari. Utang wirang bayar wirang. Sing tari. Mangsana ayeuna Aduh. pikeun di tengah ku aing ulah jasa. Tengah. Aing teh geuleuh-geuleuh teuing ka sia teh. Bawa aja. Utang pati bayar pati. Utang wirang cing tarik. Lapur. Ayak mah. Lain asa kepada kanjeng nu gero.